itu mereka. Kami. Yuk, marahnya. Oh iya sih kan. Mana favorit putih? Oh, nampak cai kalau bang di saraat sawah. Mana? Wah, baik juga jelema itu teh. Karena apa meranan? Ah, memang nampak cai uang riksa ke naon. Ayo. Repe. Mana? Di Ani. Sa? Di Ani. Di Ani. Teh kayak naon di Ani kan dieu nya. Bukan jadi profesor ada neliti ieu kai. Ekspor man. Oh, meureun nya. Can eta teh lah temuan di dia. Naon nya? Entah marahnya. Kita kami ajaran. Ting ciripit nunggu ya nunggu tangkal kai ageun ieu. Jadi kami ngenta naon wae. Kami Aya. Ayo. Ayo perlu naon maneh datang ka dieu. Hayang duit bang. Hayang duit mah lain kudu datang ka dieu, sia teh belagu kudu usaha. Kudu usahanya. Usaha yang nyai kasep ai silaing teh talaki atawa awewe. Awewe. Ai awewe mah usaha ka itu ngagadekeun calana bakal payu ka saritem. Perilaku jen da saritem mah tempat jablay lain tempat ngalah duit. Harupan sarua di saritem ngalah duit jablay ngagadekeun calana. Kumaha ya tuh usaha main nama di zaman kiwari manu penting ngasilkeun duit pan ai di dunya mah geuning beklat ungkul harta. Oh benar. Terus kumaha tuh? Ya? Kumaha we nama saya nasi lain adek-adek saritem atau erek kumaha we nu penting menghasilkan duit pan siling teh hayang duit. Baru dakit dia juga emak yang si Ani karena naonan intinya yang harapan tanggal kayak Siap laksanakan bos. laksanakan naon. Ada ulah kan dia. Ayo nongol pada zaman buka-buka tantanya. Makanya
kuasai nama ya repe ini dia repe. Besar dia. Ada yang eman dia. Kapan kemarin kita kena percaya? Terus tunjuk, kita baru dah. Terus tunjuk, saya makan itu. Berluas bolongan. Sebalik pisang. Iya, aing baru dah. Aing makan naon? Mana nu keur naon di dieu? Naon aja dieu? Ieu biar aku itu aja. Terus tunjuk. Hanya baru dah ampun. Lain ari maneh teh aya naon saberna cicing dia teh saberna mak teh teh geus teh teh keur tek nempo cai ka sawah nempo maneh di dieu keur naon teh hingga si Ani Ayo dibejakeun mah era geuningan. era sok curhat teh sok Pada ngomong geuning kali itu kieu nyata kaboga teh ya kan ya mah. Mantaknya teh nyimpang kanu kieu nyata pan kemae teh ka kasih Abah TikTok, abah TikTok, abah TikTok. coba di langit yang biru, hoi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari. Yang ngomong sama mata orang. Oh, cina. Hasil. Mana ngapan kabari naon teh ini naon ada teh pan sidik mah nama geus. Kudu disaritem apa ada teh maneh nama. Gerak ngan depan kabong roy teh. Ulah kitu mah teh ge nama euy lah kitu. Hayang beunghar mah beuli ku hese capek sobar tawakal. Tamah gerak. Dangke oge ai hayang eta masuk nuturkeun. Lain kudu kieu carana nya. Maneh teh. Atuh hese teh mah jadi koruptor geuning pan ayeuna rame. Korupsi. Pan kuning kamar udah nyoblos urang teh. Alhamdulillah eta teh. Nyeletok deh. Nyeletok korupsi teh mah. Nyoblos eta. Kumaha eta enang. Geus eta mah. Ai si uten ka mana ieu teh? Teh di dinya. Di mana teh mana? Ayo balik di tempat cai. Beres. Si Ani ampun karunya teh. Urangnya mah ya mana? Oh, matnya kemana ulah gitu tadi nya? Ada apa ulah sesama jelema mah kudu saling ingetan. Ku salah dibareukeun, bener disalahkeun, salah. salahkeun salah. Gitu lain. Ulah balik kana mah. Murid, dua tuh mah. Oh, gimana? Ulah kare. Tuh sarai kadenya ampun budak. Cara peki ampun.
Lahi eta biasanya eta pembawana. Ampun nih kasih. Eta teh saha teh pembawana teh ngurus tunyung. Malah ada anu gede-gede lah ya. Si saha? Si lain si Saprud eta teh. Oh si Saprud. Kemana gara budak teh gitu. Balik bisa aku. Ini hampir terjatuh itu tuh. Berlok. Ini kasih penawan cukup mak. Oh. Itu si Saprud tuh. Enggak senang. Baru dah, agok enong heureun deui lah. Si Abing si Ani lah. Nah, itu dia orang. Dua, tiga. Sakit sekali, everybody. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Terus Sunda Capruk, jangan lupa like,